Wilujeng sumping sadayana, hayu urang ngariung di warung Mangtis, Simpang 3 Garawastu, tempat ngumpul ngadulur jeung babaturan, ngopi hanet ngobrol ngaler ngidul, bari seuri babarengan. Lamun aya nu boga kasusah, kabeh siap mere pangroyong. Lamun aya nu menang kabagjaan, kabeh milu bungah jeung syukuran. Moal poho kana jasa babaturan, nu salawasna aya dina kaayaan naon bae. Marang lagi jadi saksi, kuatna tali silaturahmi. Sanajan waktu terus leumpang, carita moal aya tungtungan. Unggal penting so aya Kenangan anyar nu bakal diingat salawasna. warung Mangtis Simpang 3
ngobrol ngalereng hidup. Nepi ka teka rasa peting geus jero. Hayu lur, ulah pegat silaturahmi. Hayu babaturan, ulah pegat duduluran. Simpang 3 Garawastu bakal salawasna jadi saksi. Karena carita urang nu pinuh kukanya. Lamun sono kena suasana akrab, datang deui ka warung